A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha amin ya Allah rabbal alamin. Siapkeun kopina euy, suki-suki ya madu ngobdud. Urang tulikeun hancana. Kamari hancana teh da kariwa minha tarkul amal halaman genep. Wa minha sareng eta tetep tina dako ikur ria tarkul amali ali ninggalkeun amal min ajlin nasi tina arah-arah manusia. Masih kena ria do raksa ibadah urang. Ternyata mun teh mah urang ninggalkeun amal karana arah-arah manusia eta teh tetep disebutna ria cenah. Qala Al-Fudail bin Iyad tarkul amali min ajlinas tarkul amali ari ninggalkeun amal min ajlinas karena arah-arah arah-arah manusia eta riaun ria. Wal amalu sareng ari amal min ajlinasi karena arah-arah manusia eta syirkun syirik ya Allah. Wal ikhlasu sareng ari ikhlas eta ayu afiyaka yen tanya lametkeun ka anjeun saal hakun dat Allah taala min humatina itu ria jeung syirik. Itu cenah euy. Lamun urang ninggalkeun amal tah karana arah manusia lah mung euy aya itu yang salat duha mah era rek maca Quran era di asa itu pajarkeun rajin tah eta teh euy ria nu kitu teh eung. Kumaha tuh laksanakeun be. Ari amal ayeuna tina karna manusia eta mah syirik. Jeunah arti nyekutukeun kadat Allah berarti berbuat urang teh lain karena Allah. Tapi karena nu sejen deui. Jadi syirik we. Tuh tak kitu cenah. Ya sapertikeun ayeuna kieu teh nyeri kumaha. Mang teh boga pamajikan, tuluy teh neangan napakoh. Lamun napakohna eung keur pikeun ayeuna nganapokohan pamajikan mah teu jadi masalah. Tuluy teh aya pamaksudan sejen rek nganapakohan janda pirang. Sok cikira-kirana eta nu jadi pamajikan sakumaha nyeri hatena. Menyaseeng teu ngapung. Nah, kusabab naon diduakeun ku napakohna. Kitu sami ieu ge sami euy dina urusan ria ge sam. Ngalaksanakeun ria ayeuna ngalaksanakeun amal karena manusia eta syirik nu kitu teh. Wa makna dzalika ari maknana itu kaul fudel eta man sanyana jalma azama anu ngazam si iman ala ibadatin kana ibadah. Wataroka ninggalkeun si iman teh kana itu ibadah mukhofatan karana sieun ayyaroha kana yen tan ningali kana itu ibadah. Sana sumanusa pahuwa magan si iman eta muroin jalma nu ya Allah ya Robbana. Sadik li anha karena sana si jalma eta taroka ninggalkeun si jalma kana itu ibadah min ajlin nasi tina arah-arah manusia. Kade-kade ya. Lamun ayeuna si jalma ngajam kana rek ibadah tuluy ninggalkeun si jalma teh kana itu ibadah karena rasa sieun tah bisi ningali manusia teh kana ibadahna eta ge ria. Ria eta teh rek ngalaksanakeun ibadah urang teh. Urang rek ngalaksanakeun salat duha yeuh. Atawa nya urang teh ngajam eta kada ngajam nya. Kana arah-arah manusia eta ge ngajam mungkul itu we. Atawa kieu begitu urang rek salat duha ka masjid kalah aya barudak nempokeun atawa aya batur aya pimitohaeun nempokeun teh. Cenah moal jadi salat duhana era teu bisi pajarkeun ria urang. Dina ninggalkeunana eta pagawean eta jalma teh geus termasuk ria. Sabab ninggalkeun padamelan karana arah manusia eta disebut ria. Ya Allah ya Robbana. Geus pigawe meni keneh. Hese teh ngaraksa hate teh. Mantap. Saur Allah teh eung. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Eta teh kudu urang di sapoe sakali mah. Sapoe sakali mah kudu ngabahasakeun alusna masa meme salat ngamaca kitu teh. Ngan sapoe sakali mah urang kudu dibacakeun eta teh kudu. Dina kitab naon nu poho deui teh aya dijelaskeun eta kudu eta teh. Amma law taroka anapun lamun ninggalkeun si jalma hakana itu ibadah liap ala supaya migawe si jalma hakana itu ibadah fil khulwati dina nu sepi
pada makari eta mustahabun anu sunat. Lamun kieu mah ye orang terjadi sebab aya pimitohaeun era bisi pajarkeun hayang kapuji. Tuluy ini turang teu migawe tapi tujuanna rek migawe deui dina tempat anu sepi nu eueuh nu nempoeun. Ta eta mah hukumna sunat nu kitu mah. Ila antakun nanging lamun kabuktosan itu ibadah eta paridotan pardu aw zakatan atawa ibadah zakat wajibatan anu wajib aw ayakuna atau kabuktosan si jalma eta miman ti jalma yuktada anu dituturkeun naon bi kalawan siman pal jahru maka ari terang-terangan fidalika dina itu ibadah eta afdalul leuwih utama. Beuh ieu mah enteng euy. Ieu mah euy komo keur urang nu loba mah nya nu nuturkeun santri mah bisi boga santri ye. Terkecuali ayeuna urang lamun teh mah ngalaksanakeun ibadah nu pardu ya keur urang ya atawa ngaluarkeun ibadahna teh ibadah zakat anu pardu anu wajib eta mah kudu dijadikeun ulah ditinggalkeun. Ibadah nu pardu mah lakukeun be. Ibadah nu atau zakat wajib lakukeun atawa urang termasuk tina jalma anu sok daek dituturkeun ku batur. Dina arti seperti kiai, ajengan, ustadnya ibadahna kan orang jadi contoh keur batur, maka eta mah terang-terangan leuwih utama. Nya kieu euy pal jahru fi dzalika dina ibadah itu, ibadah mana ngalaksanakeun fardu, zakat ayeuna anu wajib, jeung ayeuna kepikeun jalma nu sok diturut ku batur eta teh leuwih alus keneh terang-terangan. Tibatan ayeuna nyumput gitu. Abdolu cenah kitu itu jadi masalah urang teh euy. Itu jadi masalah keringanan ti Allah. Wa minha eta tetep tina dako ikul ria hikayatul amali sholihati ari nyaritakeun pirang-pirang amal soleh. Nah. Nyaritakeun amal soleh ya. Allati anu waqaat anu tumiba itu lati tepi azmanin dina pirang-pirang zaman madot anu kaliwat itu zaman. Walam yas'ir sareng yang lam yas'ar sareng teu aya nu nyaho biha kana itu azman sahadun iji oge illa ligor di syar'in angin teu aya tujuan hukum syara anu bangsa syara'nya. Jadi kieu nyaritakeun urang amal soleh urang nu geus kaliwat eta teh teu meunang eta teh. Teu meunang tina dedek-dedek naria lamun ayeuna mere heg nu apaleun salian ti urang. Amal kasayan teh nu apaleun salian ti urang. Tanya jeung terkecuali mun aya tujuan nu sejen nu bangsa agama seperti naon tahadus binikmat meunang. Tahadus binikmat supaya jadi contoh keur barudak teh kurang dicaritakeun ye. Tahadus binikmat anu bahasakeun kurang teh kahalusan urang meunang eta teh euy. Tapi lamun teh mah nyaritakeun tanpa aya tujuan nya nyaritakeun heg batur eueuh nu nyaho deui urang pernah migawe kitu eta teh termasukna dedek naria. Fa inna hikayata habi ghairi udrin fa inna hikayata maka sanyana nyaritakeunana itu amali sholihah bi ghairi gordi syar'in kalawan teu aya tujuan nu syarat yarudu eta ngajadikeun hakana itu hikayat hanya ila surati riya kana rupana riya. Ya Allah ya. Bihaku itu amalus sholihat hala amaliha dina tingkah migawena itu amalus sholihat. Wa min wasiati Sayyidi Ali Al-Khawasi eta sareng eta tetep tina wasiatna Sayyid Ali Al-Khawas rahimallahu taala amin li ashabihi ka santri-santrina. Itu Sayyidina Ali. Ihdaru kudu sieun marane kabeh teh ari lapat ihdaru itu nya. Mina tasmi tina tasmi meredengekeun bi amalikum kana amal anjeun fa innahu maka sanyana itu tasmi eta yubtilu ngabatalkeun kana itu tasmi itu tasmi kana itu amalnya karya sepertikeun ria bae akur ala hadin netepan kana aturan. Sawaun eta ma'akur bae kama soroha kama sapertikeun penjelasan soroha anu mertelakeun itu mabidalika kana itu tasmi jeung ria naon al hadisu hadis. Oh iya panggil eta kama soroha seperti mertelakeun naon hadisu hadis. Jadi ieu teh Ali Al-Khawas ka santrina ngadawukeun kade
maneh kudu sieun euy ulah nepi ka meredengi amal maraneh ka batur sabab eta teh akur bae kawas ria bisa ngabatalkeun kana amal tanya lakin tetapi nali tasmi eta tetepikeun tasmi dawaun tapi aya keringanan warpikeun tasmi mah meredekeun amal urang ka batur teh eta aya obatna wa huwa sareng ari dawana eta ayan di mayan tanah langsa saha al abdu hiji jalma ala dalika kana itu tasmi waya tubuh tuluy tobat si jalma teh andalika tina itu tasmi taubatan sodikotan kala nawan tobat anu benar bianau kolan sanyana itu si jalma teh eta layak udu moal balik deui si jalma ayasma akana yenta meredengi ayusmi yenta meredengi itu si jalma teh adan kahiji oge minana siti manusa biamalin kalawan amal min amalina eta tina amal pirang-pirang amala si jalma tuh jadi aya salagi ayeuna nalangsa eta jalma teh kana urusan tasmi tuluy tobat anu bener kalawan sakira-kira nyebutkeun moal balik deui kuring mah moal tasmi deui ka manusa teh biamalin ku amal-amal urang teh moal tasmi tobat urang teh idi taubatu karena ari tobat as-sadiqatu nu bener eta tamhu ngalebur itu tobat sadiqah tilka zalah kana itu kasalahan neta tobat eta teh bisa ngalebur kana kasalahan paida taba ieu nu paling utama mah maka di mana tobat si jalma kadzalika sapertikeun itu tobat sadiqah roja maka balik deui naon al amalu amal sahihan barina sah bimasyiatillahi taala kalawan kersana Allah taala bageurana Allah lamun urang kembali tobat natina tasmi maka Allah bakal ngabalikeun amal urang teh jadi amal urang teh kaya ditangguhkeun baina sama wati wal arte ditangguhkeun teu diangkat ku Allah teh lamun tobat ieu amal rek dibalikeun tapi mun tobat ieu amal rek dipikeun ku Allah kitu cenah ya dibalikeun wa mislu dalika sareng ari seumpamana itu dawa utasmi kamisli etalinnya kamisli rojulin sapertikeun eta sapertikeun rojul ka anna sohihal jismi seperti saanyana ayeuna cageurna jisim sumatoro atuli anyar datang alaika itu si rojul naon marodun gering absadan nu ngaruksak marod sihat tahu kana sihatna itu si abdun pastamala tuluy ngagunakeun si abdun teh dawaun kana dawaan kana obat nafian anu manfaat fa'azala maka tuluy ngaleungitkeun sala Gusti Allah taala bihi kana itu dawa dalikal marodi kana itu panyakit wada sareng ngabalikeun Allah aljisma kana jisim wada sareng balik naon jisim bi fadlillahi taala kalawan fadol Allah ila hali sihatihi kana tingkah sehatna itu si abdun paulima maka dikanyahokeun naon anna tasmi asanyana tasmi eta dawaun obat jadi kieu ya maksudnya sapertikeun ayeuna kembalina eta amal teh sapertikeun hiji jalma gering gering keur gering kitu teh sehatnya jalma teh sehat keur sehat teh datang gering nu ngaruksak kana kasehatan gering eta keur gering teh nginum obat si jalma teh nu matak nyageurkeun jadi wasilah nyageurkeun tuluy teh ku Allah teh dibalikeun deui ka cageuranana teh ku padolna Allah jadi sehat tah sapertikeun kitu jadi kasehatanna ku Allah dicanak terus eta jalma teh usaha neangan obat maka kesehatanna ku Allah dibalikeun deui ka eta jalma eta tasmi kayak gitu dina nalika migawe eta amalna teh dibawa ku Allah dina nalika eta jalma tobat dibalikeun deui ku Allah seperti tingkah jalma nu gering tadi sehat tuluy gering tuluy sehat deui tak kitu tasbih lapiria berbeda ayeuna jeung ria liana karna sanyana ria eta yupsidu ngaruksak itu ria teh al amala kana amal min aslihi tina asalna itu amal ria mah ampun tetep ngaruksak ka amal mudah-mudahan urang sadayana ditebikeun tina ria tina tasmi sehingga urang ibadah bisa
bener-bener ngarapkeun ridona Allah. Amin amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.